bener si Sardun ya aing mah kebagian susahna we geus menang harim dewek kita balik we gratis kieu teuing atuh aing hirup teh nya kudu neangan harim aing oge ya piraku eleh ku si Sardun beungeut kos ranginang dek pa aing yang si Imas ieu mah ya ku aing lah kendai baturan leutik ge kira-kira aya mah nya si Imas da ieu kolotna ka luar kota bagian aing ieu mah jatah aing si Sardun yang aing semangat kajian teuing aing sabodo amat disebut tanaman makan pagar pagar makan tanaman I'm coming Imas. Assalamualaikum. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucrit sareng saha? Calik. Nyalira we, Mas. Oh nya. Tumben sorangan ka dieu teh. Biasana ge duaan, sok kapal jeung ngobaturan teh yang si Sardun. Stop. Aduh, naon ieu teh sakalian asupkeun ka jero atuh. Tong ngebut-ngebut si Sardun dah pusing urang teh, Mas. Pusing kunaon kira? Cari tagar ka sahib teh. Nya eta manehna ayeuna mah euy. Geus boga kabogoh. Wah, modal goreng patut gitu hayangan. Heueuh nya eta kos ranginang oge heuh. Meni geuleuh da urang ge teresep. Nyok kitu urang kamari dah. Tah yang nanya. Ka urang naik meureun. Teu nyawa sih pikir-pikir heula urang. Urang ge panteu goreng meureun. Ih. Di tempat di gunung teh gos. Sawah si Mas mah euy. Pan heueuh aya deukeut mah geuningan aya patutan Mas, ngadenge bin ngadangu abah teh ka kota lin? Heuh si abah ka kota merantau cenah. Merantau? Heuh. Di dia sorangan meureun. Sorangan pugu galau urang teh. Tenang iya tuh dijagaan Embung jagaan si Ama. Nah kayak embung Sok apal engke sok aya nu katilu. si Baron lin Ning eta nyaho. ya eta mah tuh wanita tenang lah kurang ajar silat Atuh diajar uleh-uleh wae ngerakeun. semua itu mah kayak kieu Mas ke sore ku arek diajak ngebaso arek mah Kos nu boga duit wae pan ayeuna teh arek balik heula maksudna arek neangan kuli heula kuli panggul ke atuh lumayan ngebaso mah awas sama kuli ngawadul. Itu udah di dia ge lila-lila meni eueuh cai-cai acan tulisan garing Atuh leg-legan we eta cidi. Oh no. Bae resep da tuh kitu nya engke pokona burit dangdan sing kulis sing beautiful Naon beautiful teh? Eta ning geulis lah pokona ning di naon sih teh beautiful Pos ditampiling kitu bareureum tenang siap. Nya kitu kayak di tiang buritnya atunya Masnya wila Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panas. Ayo mau bos aing euy. Kita bos aing gerna. Naon atuh nenggelang tangga jauh. Wah, bangun gelo bos aing. Sedeng bos aing ka. Penasaran aing. Tembok heula ku aing. Bos, weh. Keur naon kos nu burung? Aing sing aing konsentrasi wae tuh dah keur naon eta nenggelan kitu ngegebog jauh.
Oh gawe wae. Ya kok sia aku ini kudu ditenggelan. Oh ulah peureun teh beureun anak buah didinya kesayangan beureun. Bener. Henteu eta ngeungelan eta gebok cewek teh jangan naon, main naon. Latihan aing teh arek miluan ieu MMA. Nyos ya. Memang teh kumaha bos? Kanyatuan lain. Nyatu sia di baledog ku aing. Naon apa? Lamun teu salah mah MMA teh manusia aneh. Sia. Main aneh gitu bos. Saking imut mah saking imut. Amit anjing hebat imut. Tahain tapi bos urang sok ngadeuleuna TV mah sok guguling di talian tinyuana gitu tah. Lain guguling atuh nu kitu mah. Nah, nu salah deui nya urang. Samsak nu kitu mah kehet. Bos, sabodo-bodo urang mau untung dibobodo gitu tuh bos di mana-mana ge samsak mah ajang mayar pajak motor, mobil, tah samsak bos. Biasa dia. Naon deui? Eta mah samsat anjing. Jadi salah? Pret ku aing. Sia mau ngerakeun aing wae. Ayeuna cai ka dia enon buru lah enon. Oh, biasa. Setoran mingguan. Weh, mantap. Tapi kieu bos, urang arek tobat malak bos. Ieu urang milu parkiran doang, dah hareup gitu. Oh, tenan naon nu penting duit we aing mah. Senang. Bangun-bangun loba sia kesempatan selenang gitu. Tenang, kalamkeun. Mahila ieu jang 2 Ahad mah meureun. Naon ahad teh? Senin, pokona mah menang Ahad beak Senin. Teu nyata Ahad. Eta duit dulu. Ngingeng. Sia mah tas we solenang nika alus ai duit receh aing aduh. Maksudna urang teh mawa tas teh ieu kantong da roboh. Bae lah, lumayan. Yang meuli kopi, meuli hutang can dibayar sia kamari. Aing tadi ge aing lewat dinya aing lumpat tadi ku. Ciri tagi aing da tanya kalau teh duit setoran bar aing bingung. Deuk lah jadi ku Ini sedikit naon ya di bawah pohon jauh memori daun pisang teh nih bos. eta diuk bulu gandeng Astagfirullahaladzim. Naon atuh diuk teh seueuh cenah. Tukang tuing. Ayo, sia. Aduh. Bos euy. Eta naon teh gelut eta teh naon teh tadi teh? Meme alin. MMA ceuli teh sia mah. Di mana teh di mana kita gelutna? Kamari mah ngadengi arek digelar di itu ujung berung. Lapor. Ya. Leuweung tadi. Oh, eta nu batang kalawian. Sawah nu milu eta dia bos. Lobaan teu? Ah, pan keke loba peserta nu daftar mun. Mau bedog atuh aing bawa bedog aing ieu. Gelo sugan sia mamanya MMA mah bedog. Emang ulah mau bedog bos? Atuh ulah lieur. Itu kayak gelut make naon atuh? Atuh make kokot bentakat aing tadi latihan kikituan. Itu mah bedog gitu. Gelo. Eta baru dah kasih kontak nu budak pasar. Oh no. Di sini kayak ricuh naon gitu. Pan MMA mah hiji lawan hiji teh meureunnan teu per kelompok kos STM we tawuran Tapi lamun di kontak teh naon ke senang ngadukung Masa aing. cina ngadukung teh geuh. Senang warapia kikieu wani Kayak kurang si Sobar, si Irdun, Ramejaan. Lah kalau gitu mah bos, nanti jadi kontak Siap. anak-anak. Heeh, kudu eta mah. Ayeuna mah kieu bos lah, ayeuna mah urang neangan tiis-tiis bos ieu seger. Eskala apa heung geus ya? Pelem beta asli. Oh ya kieu mah beujeuna ngabelantarang kieu. Aduh, Ya, perang mangkat. yuk. Tapi duitna mana? Eta. Ngayaheun aya. Aing mah nya duit sakieu, aing mah Atuh meni ulah di dalam panak kuat. siap berangkat. Ngees. Lumayan lah. Ka mana? Ah dieu. Warungna di dieu. Aing mah. Eta kira-kira bos, MMA eta lobaan tuh nya. Bawa mah. Oh, atuh sih mah. Sareksi deui. Mantap. Aing kudu nonton aing mah bos. Adukung ku aing pokona mah. Atuh pancangkeun nu bagian mencetan aing meureunna. Tapi kira-kira menang mah didinya bos. Saya ngaragukeun aing keneh. Lain masa ngaragukeun sih soalnya urang pan encan ningali obos berantem gitu. Bak-bak gitu pan lah. Ari kamari eta budak dua ku aing dibebekan bari jeung rada pajengot-jengot oge.
Yakin bos, kurang didukung loh. Pasti menang dirinya bos. Pastilah menang ya teman. Kudu menang, pokoknya mah. Aya naon kra? Baron digawean ku aing enak mas ya. Cicing ya mas, cicing. Sok we lah. Aya. Goblok kita budak. Bos, si Imas ini mau dibawa. Yang wansukan mana nak? Si Abah gobloknya. Tuh, Astagfirullahaladzim. Naon? Aing teh kape HP yang si Abah teh tidak ngajakan imah aja si Imas. Alah, bok. Aing mah. Wah, teang deui eta aing nyaho aing mah. Kudu beunang eta budak. Lain ke masalah gitu, mana mah motor, nanya orang lu lompatan ge. Ah, moal jauh saya tahu paling nongkrong di Gonggo hareup eta. Tinggal sih lah. Capek aing mah. Aing Jantungan aing jantung set hendak budak tah. goblok. Ja, tah budak tah. Aduh. Blog. Sekolah ieu mah di deui. Bocil. Jantungan aing bos euy. Rokok mana rokok? Gak bergerokok mah merebut ah. Oh no. Tapi Joy, wah bener cek aing mah. Ini kena orang teang we tah budak. Di si Mas dikumahakeun mantet lah aing ka HP-an. Terus sih. Sekarang orang pasti di nyarekan bos badak gitu. Terus ya dibobak deui engke. Heh. Eta. Nah, tangan budak lah. Alhamdulillah euy. Karek nang pagawean nama euy aya modal ieu keur ngedet jeung si Ocah. Alhamdulillah ya Allah. Tinggal ngajemput nama meureun. Mumpung malam Minggu. Cet, mana ka mana? Alik ulin tuh ngabahas aja si Imas. Mana sih? Tega sih mah ka aing teh. Atuh maneh kudu boga pamadegan, gerak ulah ieu resep itu resep. Lain kitu cet pan aing teh pan hese nentukeun meureun pancan pugu. Istilorohan lah. Ayo Mas, berangkat Mas. Yuk. Ya sia-sia ka aing. Sobat teh lain teganya. Maneh tega ka urang, Gun. Tim plata